Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Naon sih kalimah langsung jeung kalimah teu langsung teh? Hayu urang diajar sasarengannya. Kalimah langsung nyaeta kalimah anu langsung diucapkeun ku panyaturna atawa anu nyarita. Dina basa tulisan, omongan si panyatur teh ditempatkeun dina jero tanda kekenteng atawa tanda penting. Contona, anu kahiji, Din, iraha rek aya kejuaraan pencak silat teh? Kang Ujang nanya. Anu kadua, tong hilap salatnya, cek mama. Salajengna aya kalimah teu langsung. Kalimah teu langsung nyaeta kalimah anu diucapkeun henteu langsung ku panyaturna, sifatna naratif atawa nyaritakeun. Contoh, anu kahiji, Kang Ujang nanyakeun ka Udin ngeunaan iraha rek aya kejuaraan pencaksilat. Anu kadua, Mamah miwarang ulah hilap salat. Lajeng bebedaan kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Dina kalimah langsung mah make tanda kekenteng, sedangkan dina kalimah teu langsung henteu make tanda kekenteng. Teras dina kalimah langsung mah intonasi macana bisa saperti nanya, mitah, jeung sajabana. Tapi dina kalimah teu langsung mah intonasi macana datar saperti pernyataan. Kumaha? Ngartos pan? Gampil deui. Saupama ngartos, ieu aya pancan kanggo dipidamel. Anu kahiji, jieun 5 contoh kalimah langsung. Anu kadua, jieun 5 contoh kalimah henteu langsung. Alhamdulillah, lawungan dinten ayeuna parantos rengse. Hatur nuhunnya tos marhatoskeun tong hilap pigawe pancena. Tepang deui dina lawungan salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.